Warahmatullahi wabarakatuh. Ngempangkeun namasta Amdi David Syauqi sakola di SMA Negeri 1 Cileunyi kelas 10 IPA SOPA. Dina santanaina Amdi bade ngawawancara pundiang ngeunaan virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sareng abdi ibuna David Syauqi. Bu, kumaha dampak virus COVID-19 karena pademelan ibu salaku guru. Aduh, ngaganggu pisan karena pademelan ibu. Sabab ibu teu tiasa ngajar di kelas sabihara sabihari. Ayeuna mah ngajarna daring atanapi luring. Ibu biasa ngajar lewat video call di WA group. Jadi ngaganggu pisan ku ayana COVID-19 teh karena tugas ibu. Upami anu tegaraduheun HP kumaha? Anu tegaduheun HP mah biasana ibu nyumpingan ka tiap kelompok, diajarna di mumina sakelompok upami teu kitu orang tuana nu nyandak tugas ka sakola tiap dinten Sabtu tugasna dikempelkeun deui ka sakola. Saur ibu kedah kumaha supados biasa enggal diajarna di sakola deui. Pendapat ibu kurang sadayana kedah ngajaga kesehatan utamina anu 3M nyaeta memakai masker, mencuci tangan, terus apalagi yang ketiga M-nya yaitu menjaga jarak atanapi menghindari kerumunan. Nah, upami COVID-na tos teu aya mah panginten ibu tiasa ngajar deui di sakola sabihara sabihari, tiasa papendak deui sareng barangkali sareng murid-murid ibu. Nah, ayeuna mah tos hampir satahun kan ibu teh tiasa ngajar patepung lawung sareng barudak di sakola. Kusabab upami maksakeun ngajar di sakola sok sieun barudak atanapi guru-guruna kena ku COVID-19. Hariwang lamun kena ku COVID kumaha tah? Mun janten iti nama COVID-19 teh ngahambat karena diajar anu maksimal di sakola nya Bu. Iya, tah leres pisan ngahambat pisan. Rek teu bae nya Bu nya. Perlarosan ti abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.